Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah patepang deui di maleman ka sabaraha aduh hilap. Sapina dulu dong. Dalam dalam sebuah hadis dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Geus kitu. Geus kitu. Talabul ilmi faridatun cenah. Karena mimiti nu sahid. Anu kadua man salaka thariqon nya. Jeung inamal amalu binniat tuh. Iya can. Karena ieu menuntut ilmu. Janten ari nyiar ilmu teh eta wajib. Fardu cenah. Pikeun saban-saban jalma muslim sareng jalma-jalma muslimat. Tah kitu. Urang lajeng kana sapinahna astagfirullahalazim astagfirullahalazim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahimah. Syekh Salim bin Sumar Al-Sadarami wa Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi wa 'adda alaina min barakatihim amin ya Allah rabbal alamin. Faslun ari ieu hiji pasal. Syurutul Fatihati Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syarat Fatihah. Ari pirang-pirang syarat Fatihah. Oh beak.
Kami tidak bawa tas hampura. Asyaratun eta aya 10. At-tartibu kahiji tartib. Wal muwalatu kaduana kudu tuluy-tuluy. Wal mura'atu eta langsung we. Wa mura'atu wa mura'atu hurufiha katilu ngaraksa huruf-hurufna. Wa mura'atu tasydidatiha kaopat ngaraksa tasdidna Fatihah. Wa alla yaskuta jeung ulah eureun saktatan tawilatan kalawan eureun anu lila. Wala qasiratan jeung ulah oge eureun anu sakedeung. Yaqsidu biha anu seja ku eureun eta teh naon qat'al qiraati kana megatkeun bacaan. Wa qira'atu kulli ayatiha jeung maca sakabeh ayat Fatihah. Wa minha jeung
eta tetep tina ayat Fatihah. Al basmalatu ari lapad bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahnil mukhilli jeung ulah aya salah jeung ulah aya salah al mukhilli nu matak ngaruksak. Bil makna kana makna wa antakuna jeung kudu aya Fatihah teh wa antakuna jeung kudu aya si Fatihah teh halatal qiyami eta dina nalika nangtung. Fil fardi dina salat fardu. Wa ayyusmi'a nafsahu wa ayyusmi'a nafsahu jeung kudu ngarungu wa ayyusmi'a jeung kudu ngarungu ngadangu nguping nafsahu dirina nu maca al qiraata kana bacaan. Wa alla yatakhallalaha wa alla yatakhallalaha jeung ulah nyela-nyela kana Fatihah zikrun ajnabiyyun zikir anu sejen. Jadi syarat-syarat maca Fatihah teh nyata kudu tartib dina bismillah tepi ka waladhdallin teu meunang dibulak-balik terus teh kudu tuluy-tuluy jadi ulah dipotong-potong. Urang teh terus kudu ngajaga tadina pengucapan huruf-hurufna, pengucapan tasdid-tasdidna. Bener-bener diraksa ku urang teh dijaga. Si hamzah kudu kasebut terus tasdidna
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang loba lamun ngadangu si nun ditungtung eta kurang kabaca. Alamin. Eta teh karena nun paeh teh gunah. Kudu aya rada ngadengung alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuluy teh naon tadi wa alla yaskuta ulah eureun. Eureunna teh boh anu sakedeung anu lila anu aya paniatan megatkeun bacaan. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kela eureun heula. Capek. Aya paniatan gitu walaupun emang tersebat gitunya. Atau aya pamikiran kayak kira rek mikirkeun heula ieu gitu. Nah, ieu mah aya niat jika jadi dipegatkeun heula sifatna teh walaupun sakedeung. Biasana eta muscle memory eta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ya. Wa qiraatu kulli ayat ya kudu dibaca eta teh setiap ayat-ayatna jeung termasuk dina ayat teh nyata bismillah. Jadi bismillah teh ayat kahiji dina Fatihah. Teu meunang diliwat. Hah? Mun teu sah di mazhab urang. Asal kadenge. Kudu maca. Ya. Tah eta berarti bismillah tidak tidak jahar eta, tidak jahar. Tapi memang kadang beda pendapat di bismillah teh. Bismillah teh eta kadang termasuk ayat, kadang aya oge anu berpendapat tidak masuk kepada ayat. Nyata engke dina ieu na teh di anu kan lamun misalkan bismillah lain ayat, Fatihah teh jadi genep ayat. Mun ti alhamdulillah mah. Tah dibagi dua na teh engke nu ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi dinya biasana anu nganggap eta teh dua ayat. Pertama sa ayat lamun di mazhab urang mah nya eta teh sa ayat. Mata sok disambung. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujung kade kudu diraksa oge dina kesalahan-kesalahan anu matak ngarubah makna. Seperti jabar JR atau misalkan panjang pondok eta ngarubah eta teh kana makna.
Tah komo lamun geus ngarobah huruf eta amun di batur mah sok aya kumahanya kolot baheula mah. Tahu budak misalkan walab dolin ulah dinya teh tasdid tah eta tasdid termasuk nu oh jadi meureun kieu eta mah paniatan nama bener meureun ngan memang kadang kadengena karena dod teh kan kudu buleud. Gimana? Tah eta can beres buleudna geus kaluar. Jadi buleud di luar, duo gitu lah. Eta teh nya lamun secara lahan asup lahan karena kesalahan misal kadang wudu mah. Karena kena nambah huruf. Soalnya mual mungkin sahuruf 2 harokat, duo gitu kan. Kena nambah huruf. Nah, lamun ieu mah mending di jero buleudkeunna di jero karek kaluarkeun do gitu. Amin. Terus wa antakuna jadi si Fatihah teh kudu aya dina kaadaan nangtung. Salat fardu wajib. Jeung kudu kadangu ku nyalira eta teh. Nya kudu walaupun tidak jahar tapi kudu kadangu gitu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sok aya geuningan anu kadangu ku urang kadang mah di samping urang teh maca. Tah eta jadi entong abong misalkan salatna lain salat maghrib urang teh nya macana we na jero hate misalkan kudu dilapalkeun ya teu kudu kadenge ku batur penting kadenge ku urang sorangan naik turun maksudna kumaha eta pertanyaan kadang teu ku soranganana gitu da intina mah jang soranganeun mana deui tadi wa alla yatakhallalaha ulah nyela-nyela cenah jadi dina maca Fatihah teh kudu full Fatihah. Kadang kan orang lamun misalkan dina sujud sok make doa nu lain. Jika sujud set misalkan sok macana subhana rabbiyal a'la kadang dipakena nu lain Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Tah lamun dina Fatihah mah teu meunang. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terus teh urang teh jolo maca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat na jero atuh. Meunang kudu eta fokus we Fatihah di awal nepikeun ka akhir di dinya mah geus karena eta mah rukun kan kadituna mah surat-surat pendek eta mah bebas sabaraha ayat tah dina pakuduan mah henteu tapi eta teh amun cek aki urang mah jadina teh deungeuna pelengkap maca teu nanaon ibarat dahar sangu urang teu nanaon eueuh deungeuna ge wareg-wareg wae kan tapi ketika aya deungeuna leuwih ngeunah gitu direkomendasikan pakai karena dalilna dina Quran meskipun sebagai makmum kan lamun baca pas imam baca surat pendek urang baca Fatihah tadi baca ta'awuz
Karena dina Qur'an teh Lamun pas maca surat pendekna maca deui oge. terserah eta mah. Soalnya bismillah lagi lain ayat kan. Mun jadi imam dietakeun mah disorakeun auzubillah. Eta mah urang mah henteu kadang mah. Jarang sih gitu mah. Nah, jarangnya langsung bismillah. Langsung bismillah. Kadang sok aya auzubillah minasyaitonir rajim. Tah teuing aya eta mah nya ngan biasana kieu dina Qur'an teh wa idza quri'al qur'anu fasta'id billah cenah. Di mana-mana maca Qur'an kudu ta'awud gitu. Iya. Jadi geus we kuduna diharuskan we Genah nama. Jadi rekomendasi gitu. Tah sapertos kitu urang lanjut kana dardir. Wallahu a'lam bissawab. Kamari teh manaeun dardir teh? Abyadun tawilun fauqal himari wadunal bigoli terus mutaribal udunaini ida ata wa idza habato geus yahfiru bihi geus qalas ala tastahi geus qala sa'id binul musayyibnya dardir dibuka kitab dardir eta halaman saberapa? Halaman genep Kanan paling bawah ada sholat sahih. alah eta bener Ustaz Adi Hidayat banget. Masya Allah. Kayak orang jadi gitu pojok kanan bawah. Jadi hidayat. Halaman genep di luarna halaman genep paling bawah. Kola makoli. Kola sahih. Qala wa qala atau qala eta? Ada nyelang Ustaz. Naon? Ada nyelangnya. Ya. Kan anu Quran dikirimna Rios dina Rios teh Iraha anyar hanya can ditinggali berarti. video Abuya Kumaha anu manehna pidato full makoli gitu. Full makoli. Urang penasaran sebenarnya makoli teh aya artian teh sih. Makoli. Aya artian teh sih eta emang eta mah manehna sorangan aja manehna sorangan gitu. Emang jeung sorangan eta mah euy. Eueuh siga dinu Bahasa Suryani cukup kalimat naon Arab naon gitu. Lamun dina ieu makan aya ge makalah. Ai makalah teh bacaan. Makoli naon bingung urang ge suara Sunda sebagai jurusan bahasa Arab teh eta. Kan kadina inna rahmatan sesungguhnya rahmat gitu kan. Eta awal makoli naon makoli teh. Askoli. Tah eta askoli geus naon deui kan. Lamun makoli biasana geus rada lila kurang ya. Tambahan maskodi engkeuna teh. Terus karena askoli biasana kitu sok rada ngukeun gupron. Ya eta mah emang jinan sorangan sih. Askoli inna. Awe ti dituna eta mah. Emang the real jieunan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adana min barakati amin. Wa qala atau qala eta.
Qala Sa'id binul Musayyib. Kita aya ngomong musayyab aya musayyib. Musayyab boleh lah. Sareng we. Qala ngadau nyarios. Sa'id putrana Musayyab. Wa ghairuhu sareng liana Sa'id. Wahia ari burok. Kamari tos diterangkeun burok teh tetumpakan anu bodas jiga luhureun keledai handapeun bigol aya sayap dina pingpingna. Tah ayeuna eceuk Sa'id jeung anu liana wahya ari burok dabatu Ibrahim. Dabatu Ibrahima nyaeta tutumpakan Nabi Ibrahim. Kendaraan. Odong. Itu ngapain itu makan odong. Ya. Pas numpakan si itu ge. Anu di Borma. Allati anu aya Nabi Ibrahim allati kana anu aya Nabi Ibrahim teh yarkabu eta osok numpak Nabi Ibrahim eta aya osok numpak Nabi Ibrahim alaiha kana eta burok lil baitil harami pikeun jarah ka Baitul Haram ka ya lah ieu lanjut we kana carita Nabi Muhammad fantolaqo maka berangkat bihi sarta Kanjeng Nabi Jibrilu malaikat Jibril wa huwa an yaminihi wa huwa ari malaikat Jibril an yaminihi eta di sebelah kanan. Naon atuh sebelah kanan teh bahasa Sundana. Sebelah naon sebelah?
Aya di Sapali, Pali ya. Kita belah katu. Belah katuhu. Belah apa tuh? Belah apa lu mah? Belah duren. Bisa belah. Wa Mikailu sareng ari malaikat Mikail Sebelah kiri itu an yasarihi eta ti belah kenca. dia yang channel lewat ya udah bujur. Kan atuh dipoto atuh. Wa inda bani Sa'ad sareng mungguh Imam Ibni Sa'ad. Kola. Pada isinya kola. Wa kana al-akhidhu sareng aya anu nyepeng Nyepeng. birikabihi kana naon ieu semrok naon atunya enakna diterjemahkeunna. Coba kita lihat dulu di Ma'ani. Arab, aina Arab. Jadi jika anu paragi anu kamari mah naon geuningan pelana teh ya. Pelana jika lamun kuda aya ieuan naon? Paragi diukna lah pokona mah jadi nu nyepeng etana gitu nu paragi diukna. Aduh ya bahasa Araban di. Hai mah. Di mana ngadownload keyboard bahasa Arab cekap? Keyboard bahasa Arab. Download keyboard bahasa Arab. Heeh. Wah, ribet ya. Aya dina Google mah. Keyboard. Lain tuh dah keyboardan ieu mah. Papan. Bahasa. Tah, tambah papan ketik baru Arab. Selesai. Oke, mantap. Kola kurang tahu mereka cipi. Pokoknya inna si rahmatan tiba Allah. Rikabun. Waduh ngelag.
Ya eta paragi nu numpak geuningan. Naon atuh disebutna paragi nu numpak teh? Alat-alat anu paragi numpak kuda naon atuh eta? Kretek. Oh, di keretek heula bi odok Pelana bahasa urangna naon? Baya tuh. Jadi nu luhureun kudana ieu mah. Heeh, da etana lah malaikat Jibril teh nyepengan etana. Wa bizamamil buraki. Tuh aing zamam naon deui ieu? Oh, kendali. Wa bizamamil buraki jeung kana kendalina burok Jibril. Jadi maka Jibril nyepengan ieuna si paragi numpakna. Wa bizamamil buraki jeung kana kendalina burok Mikaila nyata malaikat Mikail. Fasaru maka berangkat sadayana malaikat Jibril, malaikat Mikail sareng Kanjeng Nabi teh. Naik buruk hatta balawu nepi ka balawu dugi eta sadayana ardon kana hiji tempat zata nahlin anu seueur tangkal kormaan zata nahlin nahl faqala lahu maka ngadauh Kanjeng Nabi Jibrilu faqala lahu Jibrilu ngadauh ka Kanjeng Nabi saha malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ya nu nyarios. Ungzul cenah. Ungzul mangga cenah turun. Fasolli kudu salat. Tah, ieu kan jadi pertanyaan kamari teh. Di dieu teh geus di dita salat. Itu tempat kahiji gitu. Padahal can bertemu dengan Gusti Allah ya teh. Fasolli hahuna dina ieu tempat. Fafa'ala maka midamel Kanjeng Nabi. Maka mindamel Kanjeng Nabi kana salat tadi teh nya. Summa rokaba tuluy numpak deui Kanjeng Nabi
kana buruk. Faqala lahu Jibril naros Jibril ka kanjeng faqala lahu terus naros ka kanjeng Nabi Jibrilu malaikat Jibril saur malaikat Jibril teh atadri aina shallaita aina sholaita atadri nah terang anjeun aina shallaita di mana salat anjeun tadi di orang salat teh ditaro santasna teh nah terang teu aya kanjeng Nabi ieu teh salat di mana cenah faqala la ngawaler kanjeng Nabi henteu terang duka atuh Menawi. gitu kan nah bahasa agama qala waler deui malaikat Jibril sholaita bi thayyibata bitoibata bi thayyibata cenah tos salat anjeun bi thayyibata di kampung Thayyibah Atau ibah. di Thayyibah tuh ieu teh salat teh sungkeun apa ranjang ini diceritakeun di logat apa ranjang langsung we Ustaz lah kenapa ranjang ya wa ilaiha al muhajiratu ilaiha muhajiratu jeung ka eta kampung Thayyibah teh ari ngalih anjeun jeung ngalih anjeun oh iya iya fantolaqo maka berangkat al buraku buruk buroku buraku buruk Kita naik buruk, ini sama ada yang mana? yahwi halna halna terima kasih Sama-sama. naon ieu teh yahwi bihi Ayah di kota. ih kera oh iya mah beres we rurup iya kosong soalnya beres sampai tes apa Ustaz yahwi bihi halna tekan kosong Terus hilang. kadinya we rurup buruk bihi nyanda kanjeng Nabi nyana kanjeng Nabi yadau bari ngalengkahkeun
hafirahu kana cokorna dampal cokor cokorna buruk. cokorna buruk ieu haitsu adroka torfuhu Maisu adroka torfu haitsu dina sakira-kira adroka dugi torfuhu paninggalna buruk sejauh mata memandang salengkah Tapi kan ciri terus juga terus kan. da salengkah juga nate buruk nanti ngalengkah nanti si jauh mata memandang. Jika mana ya enak, mana teh dia katingalina anggap Ciwidey ya ujungna teh tah salengkah teh ujung Ciwidey. Oh iya, Ciwidey teh. Set di jalan beneran dari kecil ini. Terus maju. Pas ngerem kumaha? Teu mah keetana apa yang ngerem. Suspensina. suspensi Pernah ngerem mah teh. pakem Lagi ngalengkah makanya ngalengkah sok bisa dulu. Eta kan kemarin ge eta, saya mulai gitu. Yes. Iya saya bener ieu. Tapi terletik bisa saya lagi. Oh iya, kan tak Aing lah aku nih terngiang langsung. lain kan kalau sih kan aing Rasa tarik gitu. lain tak kan Mana enggak usah dia mana enggak usah. saya teh kan suka dari dia. Sudah pikir, sudah pikir. Oh, kan suka dari dia gede. Kayak kita udah pikir. Tapi kan di Mina ya opat kok. Itu kan kadang itu tenaga taruh. Nah, kenapa misalnya bagian mundur? Dari faqala lahu jibrilu wallahu alam bisawab tah jadi naon bieu teh ngalengkah tapi sejauh mata memandang nyameureun eta mah kumaha nya Amun mandangna ka langit urang nepi langit langsung. tah kitu Emang ka langit kan ini tuh. jadi sa ieu we non saya ingat. misalkan keur di Jangan dunia teleport eta mah nyalain ngalengkah. tapi aya prosesna jadi henteu teleport Sejauh memandang si buruk atau buruk Buruk. jadi buruk misalkan hayang ngalengkah ka ditu teh nya misalkan hayang ka ditu nya salengkah set gitu Nah, iya nama gitu. Oh jika si eta ini nato nyimpen 18 set. Hayang ngalengkah nyumpak aya di ditu. tah eta mah kan juga teleport ieu mah lebih ke toji sih cepat Tapi kan ngalengkah salengkah si Doji mah lompat ka anu. dan jadi kalau bisa ngalengkah mah angin perut we fine. jika film horor gitu geuningan ningali di ditu ningali ka dieu pas ka dieu geus rada deket deui geuningan Tapi lamun Iya. bentukna GGS. tiga eta di One Piece anu jadi eta teh saha anu jadi kuda Draponi. heeh anu lawanna si Zoro Unicron. Oh, udah Unicron. soalna naonnya jadi emang melangkahna teh kecepatan cahaya jadi lamun di dunia kene mah sakitu-sakitu teh salengkaheun aing ke man kan ka langit ketujuh lumayan anu naik jauh jadi karasa Dia kalau itu hijau teh salengkah gitu. Henteu kan jadi sapanungtung ningali nah kan ke jadi didinya tah anu tuluy-tuluyan teh meureun oh jika Gorosei Gorosei apa itu siapa itu oh nama si gerak nanti cepet terus aya efek suara backsound sut sut Ini terlalu One Piece. Bagi orang anu Filipin. nah Ini terlalu One Piece. sakit teh langsung salengkas Sakit banget aku mah. burung bukan sayap mah pimping Salah, salengkas sejauh mata memandang Sayapna kumaha? langit Aya sayapnya.
Makoli. Berarti diatur ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail. Ai malaikat mana geus emang geus jatna cahaya jeung baroga sayap jadi easy lah. Teu kudu dikukumaha heula. Moal soalna geus dijadikeun cahaya teh ya dik. Nabi Muhammad teh. Geus dibersihan teh ya. Dina sifat-sifat hayawani. Hah? Samrok tadinya. Naon buruk? Samroknya. Awu asa teh. Samrok mah ieuna perhatian teh. Oh, Perhati alatna, bajuna, baju kudana. baju jiran. Baju borokna. Aya teh teh numpak tiluan Roy. Jiga Devil Supra. Tapi kumaha nya? Numpak ka kumaha Roy? Urang ge Akan bieu jadi caritakeun. Malaikat Jibril di kanan, malaikat Mikail di kencang. iya Siga nungtun lah gitu. Oh, Nabi Muhammad naik. naik. Simpel nama kieu meureun simpel nama. Apa nu Sunatan apa? udah Naik teko. kuda. Nah gitu dituntun. Nah gitu. Leres. Gitu lah. Intinya kacamata mau Nah dalam. gitu. Malaikat Nabi Muhammad numpak dinu burokna. Tuh. Ngarenggong. Hah? Kamu nu udah sunatan mah ngarenggong. Nah awalnya buruk kitu jeret-ajret. Oh, ngarenggong lah. Mm-mm. Ngarenggong tuh. Bunga tapi dicarekan ke malaikat Jibril. Nah cenah teh era. Tah kitu. Eta teh ngan aya the one and only gitu hiji-hijina. Naon buruk teh? Henteu buruk teh loba. Emang kendaraan para nabi. Nu pernah numpak anjing Nabi hukum? Henteu. Oh, aya nu lain. Malah tadi ge buruk nu eta teh cenah. Eta teh geus pernah ditumpakan ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Oh, nya tadi. Kendaraan Nabi Ibrahim. Sanusa liana meureun pernah oge nu lain tapi buruk nu lain. Soalnya caritana kitu buruk teh loba di surga teh berbahagia. Urang mun di ditu pagi jeung mana. Bodas. Berarti Gusti Allah sinarana saya make Mereka ngomong pakai turbo, pakai turbo, pakai supercharge dulu. bisa gitu. Bae sakurang ternak nah. Stop and go, 100 an, berapa sih? 10 meter. Kayak masalah pakan tah, kayak berian pakan. Nerak. Eta teh biasa salat eta teh can ka langit hiji-hiji acan. Acan masih di dunia kene. Soalnya kita aya beberapa part anu pas perjalanan di dunia keneh teh ditampakeun orang-orang anu manggil Nabi Muhammad di perjalanan teh, tapi Nabi Muhammad teh ngaliuk sama sekali. Orang pertama anu manggil Sahabat. sanes. Lamun Nabi ngaliuk ke orang pertama eta sudah pasti cenah umatna teh jadi ngilu ka agama naon gitunya. Terus teh aya nu kaduana mun teu sama anu majusi nyembah matahari. Tanu katilu aya jelemana teh make perhiasan jiga ibu-ibu cigon dewa. Dah. Lamun misalkan Kanjeng Nabi ngalieu ka eta jelema teh sudah pasti umatna bakal cinta dunia, hubbu dunia. Padahal Kanjeng Nabi teu ngaliuk tapi anggeurnya. Tapi ngadaku gitu urang anjing Nabi teh. Kenapa bisa Ngedangu. cinta dunia lamun ngalieu? Dukanya eta mah emang ieu na we meureun ujianna. Jadi Nabi tertarik meureun dengan Berarti pas perjalanan eta Nabi Muhammad kalau ke langit teh emang aya nu nempokeun gitu. Jelema biasa oge. tah duka eta nya eta teh duka jelema biasa duka emang sengaja dijadikeun ujian gitu. Da perjalanan lagi orang teh bingung na ieu apakah si buruk ieu teh perjalananna emang rada luhur gitu
di ketinggian sabaraha atau emang nyusur datar? Teu apal. Naonna? Tikumna tangke. Nah, jeung malaikat Israil. Panjang itu perjalanan teh soalna. Ieu karek Isra keneh. Nya curang ge mending bereskeun. Tangke. Kan sana teu apa. Oke pas Mi'raj emang leuwih resep pas Mi'raj soalna eta mah geus di luar dunia. Kita bakal ningali lamun dina Duratun Nasin mah aya hayam badag cenah. Anu si hayam eta teh cekerna aya di dunia, ai pamatukna aya di langit cenah. Ayam apa ayam yang paling besar, ayam semesta. Eta juga nama ayam semesta teh. Si ieu na teh kan biasa lamun ayam jago sok aya bulu-bulu hejona. Tah bulu-bulu hejona teh leuwih terang jiga permata naon gitunya batu anu hejo teh. Terus teh buluna teh pokona mah indah pisan. Tah hayam ieu teh suka berzikir di sepertiga malam. Tah ieu teh anu ngajadikeun asas hayam-hayam di dunia oge berzikir pada sepertiga malam. Matak sok kongkorowok jam sakitu teh. Cenah. Ya, jadi berzikir eta teh. Ayam teh rembol. Tak kitu. Hayam teh hiji. Hiji eta nu badag eta mah hiji. Meureun aya oge paus naon eta teh. Terus Tah lauk nun eta terus teh gunung naon gunung Qaf. Ke eta mah dicaritakeun pas Mi'raj. Tah orai nu badag eta Sujaul Akro. Aya engke soalna Kanjeng Nabi oge engke ieu heula survei ka neraka. Ka surga jadi heeh. Gitu. Oh, orang Gawang. ada orang yang nanya gitu kan. Yang nanya. Kan aya riwayat teh Kanjeng Nabi teh jadi Rasul teh di umur sakieu nih. Nah, kita teh umur sabaraha? Naon? Di Saumida teh Kanjeng Nabi teh umur sabaraha? Umur 40. 40 langsung. Nya di umur 40 mendapat eta teh wahyu lain ketang wahyu pertama ketang 40 mah. Kita salat mah umur sabaraha nya? Sanggeus ti eta badanna atau samemeh? Sanggeus mendapat wahyu-wahyu meureun. Nanti Allah marah loh, nanti masukin neraka. Mau sih. Juga nama geus lengkap wahyu Ada terakhiran gitu. baru juga nama. Mujizatna. Soalnya kan salat make Quran. Aya terkonser dengan bulan-bulan teh dina Isra Miraj we. Tah ieu eta mah Eta mah si Naruto basa ngalawan si Toneri. Toneri. Jadi eta teh karena ieu awalna mun teu salah masih orang-orang kafir. Orang-orang kafir teh jadi naonnya mempertanyakan kenabian lah. Kanjeng Nabi teh bener teu mah teh Kanjeng Nabi cenah. Sok atuh tunjukkeun ka urang naon cenah mah bisa naon. Bulan terbelah. Heeh, ai ditunjukkeun mukjizat. Ngaromongna anjing ieu mah sihir cenah. Kitu aya orang kafir jadi geus katutup teu bisa dikukumaha.
Geus ditunjukkeun naon ge. Bulan-bulan Oke, naon ge bulan? Make ieu Kawasa Gusti eta. Asura Bengke cik si Jowo ya mah. tapi teh nyatu deui atau beulah ya Nyatu meureun. Lamun beulah mah pasti kapecah ku graffiti. Dan fun fact-nya adalah FYI, ternyata orang kafir teh dimugen Sukoyomi. Padahal mah bulanna masih kene kitu ngan dimugen Sukoyomi seakan-akan belah. Ari salat teh basa pilih sacan Nabi Muhammad ini saya. Naon? Salat teh Oh, ternyata lamun ngitung anu tadi mah. Ngan meureun salatna berbeda bukan apakah sama salatna gitu. kira orang cari heula jigana info. Soalnya kan di nu di depan Pit. Sudah cukup. Kita tutup dulu ya. Oh, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Robin. Abdi tawasul ku panguh mugi Gusti kajembaran subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.